Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, dulur barani. Patepang deui dina acara anu maneuh. Eta dongeng Sunda nu disiarkeun saban dinten ku radio siaran pendidikan barani, Radio Bandung nu dipigandrung. Dongeng Sunda ieu nu digarap ku simkuring pun Ius teh. Tanapi Kang Ius carita anu digarap teh nyaeta Si Buntung jeung Jaka Santang biasana Sukandar. Dulur barani supados teu nyangkolong kana waktos sumangga kasadayana dulur-dulur barani keratatan-tahatan manco dina radiona sewang-sewangan. Urang teraskeun kumaha hanca garapan anu katuna dina dinten kamari. Ku kituna sok kaparayun sadayana deurah. Anas eta jalana disareatan kuno libinasa. Nyatana kudengen pikeun urang mah tebatan ti kudu dumamprak kana papasten ti Allah. Memang geus dipatok ti ajalina. Kieu pangeresana Gusti Nu Maha Kawasa teh. Nyatana Bapak hidup teh kedah dipunut kumantena. Pajenar antuk nama jadi terus ngabeber. Namun uwa, duh, kasaha atuh abi teh kedah muntang. Kanggo nitipkeun diri. Nyai geulis. Kapan cek uwa ge tadi kumaha? Abah hidup teh samemehna maot tos wasiat heula. Hari ieu teh pikeun uwa makasih dabungahna geulis. Lantaran hari uwa teh lain daya maksud pikeun ngajait nyai ti dieu. Ngan uwa teh loba nu didagangan di antarana nyaeta tuang ibu katut paman hidup. Duh, uwa. Teu borat nampina kapan anjeunna teh jami sahangkung. Teu jadi soal geulis. Onggoh deui maksud manehna teh dek terus nalungtik nu boga dosa. Nah nyatana nu ngalantarankeun abah hidup binasa. Bahana aya di manehanana nu matak perlu ku hidup teh dibantu pamaksadanana. Laras eta teh uwa. Bener geus. Engke mah perlu manehna ku hidup kudu dipanggihan. Tapi nya kitu kudu susulumputan. Kumaha sanggup? Bade dicobi we uwa. Syukur atuh keun. Sanajan bener-bener manehna teh jalma saliwat. Tapi da tekadna mah sakitu hadena. Onggoh deui kapan manehna teh nu geus narima wasiatna abah hidup. Simuhun uwa. Tos kasaksen eta age kasayanana mah. Tah geuning kumaha gitu? Waktos tadi wengi uwa waktos anjeunna dikulubut ku Mang Jaya sareng nu sanesna. Upami anjeunna karep mah Kang Banda sareng Kang Cantot panginten ayeuna teh mun kantun ngaran. Anjeunna mah uwa ngagunakeun bedogna teh samata-mata mung kanggo ngabela diri. Nya nah nyaho gitu nyai kana kejadian tadi beuting teh. Kan tenan uwa. Margi abi teh ngintip ti juru bui. Mung waktos uwa sumping abi teh teras ngajolelat kana janela pangkeng, teras bae ngededempes. Uwa mah geuning harita teh teras ngudag ka pipir. Hai gudan. Jadi benernya apa Jaya oge. Dipilun. Sumuhun uwa. Margi abi mah terang ti samemehna. Waktos bebaneun tentenan sareng si bibi. Mun sia oge pipilueun deui. Kan tenan uwa.
margi eta oge kapalai anjeunna. Bener eta teh Nyai. Pak Jenar riukna ngadadak kaget. Sumuhun Uwa. Be. Asa teu kaarti ieu mah. Naon sababna nu matak tuang ibu kitu maksudna nya? Nu katuh Uwa. Pasti ieu teh aya sababna. Aya rusiahna. Perlu ku wage dibejakeun ka Jaka Santang. Kitu we eta mah Nyai. Hayu atuh ayeuna mah urang ka bumi we. Saya nama Uwa. Ulah wa kamu lihat tuh. Lasmana bari jung cengkat tina diukna. Wah teh melang lila-lila ninggalkeun lembur mah Nyai. Kentong dipakekeun. Da di dieu oge aya anu bakal bebela. Engko Uwa oge moal ngampleng. Pasti we bakal ka dieu. Nyatana bakal ngalongokan Nyai. Pak Jenar bari ngetayap nuyun Lasmana dibawa keluar ti jero kebon. Sajero ning laleumpangna teh dulur. Saterusna mah itu ieu terus jempling ukur tempo-tempo kadenge inghakna Lasmana nu masih kene tinggalin teu beda tinu Sisidun. Ti sore keneh oge katembongna di sakuli wawangunan paguron teh mani geus comrekna keur dulur. Sok padahal pangeusina mah nya pangeusina mah kabeh ge araya. Puguh ge karasa pisan robahna saenggeusna ditinggalkeun maot ku payahya teh. Mun tangkal mah sigah nu ngarang-rangan. Katempona ayeuna mah paguron teh haroong kosong. Ical komara leungit dangiang. Reup poek tambah ti iseun. Sok padahal bentang-bentang mah geus mimiti baranang lina permata nu diamparkeun dina buludru Paul. Atuh Sang Chandra teu tinggalun nembongkeun jirimna. Surupna teh kapeutingnakeun. Pak Jaya saanak murid harita teh keur ngarariung di tepas imah. Biasa keur baradami kumaha akalna sangkan bisa tereh-tereh ngalaksanakeun maksudna. Rada sulit oge lantaran Jaka Santang teh tara pisan lunta ti peuting. Tembong liarna teh ukur ti beurang. Kitu ge tara lila. Memang harita ge Jaka Santang mah keur ngaherang nyenang bari jeung hate teu weleh ngadedengekeun kadatanganana Lasmana. Lantaran memeh Pak Jenar mulang teh kungsi nyarita heula ka manehanana yen Lasmana bakal manggihan. Tapi buktina geus aya 2-3 peutingna lebeng taya pisan embol-embol. Ieu sababna nu matak ari repeuting manehna terus bae ngadempes ngadago-dago anu bakal datang. Ari Lasmana lain teu inget kana janjina nu geus diikrarkeun ka Pak Jenar teh. Ngan karasana lain deui beratna deuk dilaksanakeunana. Di lain-lain oge manehna teh awewe anu deuk nepungan lalaki tur dina kaayaan ti peuting. Mun seug aya nu nganyahoankeun teh beu bisa kumahaeun teuing matak wirangna. Nu matak sapeuting-sapeuting teh manehna oge ngan ngaherang bae di pangkengna. Suku geus kekejet hayang indit tapi hate teu merean kasurung kurasa ka wanitaanana. Tapi kaayaan peuting harita karasana asa kacida pisan jemplingna.
Kawasna sama menakna kermun ini teh nitih wanci nu mustari ninggang mangsa nu utama pikeun ngalaksanakeun maksudna meungpeung kaayaan keur sakitu simpena. Dulur barani mikir kadinya korejat Lasmanah cengkat tina pangsareanana katayep manehna ka tengah imah nempok heula indung terena. Nah masih keneh nyaring atawa geus ngampi. Teteh geus eueuh di tengah imah rupana bae geus merenahkeun maneh di pangkeng. Geus kitu mah bus Lasmanah teh ka pangkengna deui langsung muru jandela. Geus dibuka tulakna bray dibuka lalaunan. Yuk teh aya angin kana beungeut nebak ti luar. Teteh lah keayaan teh rehe comrek naker. Tapi keayaan di luar mah sanajan teu ngebrak oge ari tetempoan mah awas kaditu kadieu bisa ditetenan sakulilingna leumpang mah moal matak ti tatarajong indung suku. Teu loba mikir deui corelat jeng Lasmanah teh luncat ka handap dulur. Ngaran-ngaran anak jawara teh atuh dina crekna deui teh nincak ketaneuh. Ngaluarkeun sora naon-naon. Geus kitu jandelana ditutupkeun deui. Teu gancang-gancang ingkah, tapi bus ka kolong. Teu perlu salogoto bisi aya hal anu teu dipikah hayang. Pajaya nu harita keur ngariung keneh di imahna. Teu lila pok manehna ka murid-muridna supaya peuting ieu mah baralik we heulaanan cenah. Keun cenah isukan deui badaramiana mah urang tuluikeun. Padahal Pak Guru atuh ayeuna teh kasempatan nu teu kinten saena Pak Guru. Panda kahayang nama peuting harita teh terus ngajorag ka tempatna Jaka Santang. Ulah wae ayeuna euy. Anggur mah baralik we. Sarta omat ulah laliar. Bisi ka tempoeun ku si Santang. Ege manehna boga rasa keur diintip-intip. Pajaya keukeuh teu nya tujuan. Dupi kamit kumaha? Moal diayakeun deui kitu ayeuna teh Pak. Ih montong. Angger we atuh matak nimulkeun kacurigaanan si Santang. Jung we ayeuna mah geura ngarampih. Monggo bapa mah geus tunduh ieu teh. Pajaya ngajurung laku. Tapi barang muridna geus barudak. Pajaya teh kalah kaluar. Heg luak lieu heula nitena anu murid-muridna. Nah bener terus ngarampi atawa henteu. Geus karuhan teu katembong saurang-saurang acan. Leos bae manehna init bari sasalingkeran. Kuliwed kana tukang tangkal buah. Corelat mentas ka beulah kenca. Sarta terus ngincit mapai gang leutik nu brasna kalebah imahna Mursia. Puguh we pikeun Lasmanah mah anu harita masih keneh ngadedempes di kolong. Lain deui ngaranjugna dulur barang mireungeuh nu ngarongheap teh lantaran saeutik oge teu kapalingan yen manehanana teh Pajaya pamana sorangan. Leuwih-leuwih Lasmanah teh ngaranjugna. Pajaya teh sanggeusna luak lieu heula nitenan sakurilingna. Ngan untungna kanu keur nyempot di kolong mah teu katempoeun. Oloyong manehna nyampeurkeun jandela pangkeng indung terena. Heg kekatrok lalaunan. Teu hese bray bae jandela teh dibuka ti jero. Kalacat Pajaya naek. Raket jandela ditutupkeun deui lalaunan. Puguh we tumerapna ka Lasmanah mah nepikeun ka ngadadak ngaleper sakudur badan atuh dulur. Naha naon maksudna Pajaya pangna peuting-peuting asup ka pangkeng indung terena. Ari lain deuk ngalakukeun serong mah. Ku kituna timbul kapanasaranana hayang nyaho. Tinolih kana badana nu ngadeg-deg katayep manehna ngarondang nyampeurkeun ka handapeun pangkengna Mursia.
Kadenge rekat-reketna palupuh kateuleukeun ku dampal suku. Ya silas geus sare. Kadenge panjajang ngaharewos. Shh. Kita tadi oge teu kacet-kacet. Tos tibra sigana mah. Sora mursiah nemalan. Jong atuh. Nya mangga teh teuing. Sawaregna. Ampun. Asik. Blak musigana mah ye. Ampun Gusti, ya Allah. Teu sangka bibi mang. Mang deui tibareto we meureun nya. Dikeur waktu Abah jumeneng keneh. Tobat Gusti, ya Allah. Lasmana jumerit di jero hate. Bari mengpekan banget kudua leungeun. Sarta teu karasa deui barabai cipanona bijil ngalembereh kana pipina kaluar tina sela-sela ramo leungeun. Geus kitu engsrod. Lasmana kahandapeun pangkengna maksudna deuk nepungan jaka santang. Harita teh teu jadi. Nya maksudna deuk nepungan jaka santang teh moal dijadikeun. Puguh hate ngadadak karasana ting sareuit lalinu lirnu digeurihan ku hinis. Sedih perih mang nyerikeun kanu jadi bapa. Nu ayeuna geus taya di kieuna. Taneuh kuburanana oge masih keneh beureum. Kembang-kembang nu diaburkeun luhureun pusara masih keneh mayak. Oge tacan bener-bener layu. Tapi naha indung terena bet wani kitu pisan kalakuanana. Sarua dijeng nu jadi pamana. Kalakuan teh teu beda ti sato hewan. Kakara oge manehna ngajurung kunung dek kaluar ti kolong. Anak kajleng aya nu laluncatan ka pakarangan, aya sababaraha urangna. Sata langsung nu saurang mah nyorowok nangtang ka jeunatna payahya. Mana horeng manehna teh si karun sabaturna. Datangna ka dinya teh taya lian deuk mulangkeun ka nyeri ka payahya. Dumeh basa peuting harita teh manehna dicegat ku payahya di lebah tanjakan Malayu. Ogo ngarasa melang ka jaka santang dumeh harita waktu diteang deui kana urut tempat galungan teh. Kasampak teh geus eueuh, teug bae sangkaanana tangtu jaka santang teh kaboyong ku payahya. Sama sakali manehna teh nyahoun kana kajadian nu sabenerna. Nyangkana ka payahya teh aya keneh di kieuna. Puguh we tumrapna ka Pajaya nu harita petalakuna teu beda tinu keur ngahegoy pais tawes dulur. Nya payahya teh keur ngahegoy pais tawes nu giringih sarta pungkil. Lain deui ngaranjugna atuh. Barang kadenge nya eta sora nu hohoak di buruan teh. Jantap para di korejat bae manehna hudang ngaculkeun hancang anana. Sanggeus tarap tidangdan. Brai teh manehna muka janela sarta langsung ngagajleng terus ngajorelat ka hareupeun imah. Tetela si karun teh keur ngajega di tukangeunana ngajengjreng jeung anak buahna. Lain Andika alun dipika butuh ku kaula mah euy. Mana si Yaya? Tadi sina maju yang hareup ka kaula yeuh. Si karun patalakuna estu ninggarangnakeun. Hebrekeun lelewa nu taya kagimir pamikirna sugan we sakali ieu mah manehna unggul. Moal nya kudu apes salawas. Kumaha? Kadong dora sia rajen teh wani nangtang anu geus taya di kieuna. Sang hareupan deuleu ayeuna mah diri aing yeuh. Pajaya bari nepak-nepak dada. Tapi manehna tacan wani narajang miheulaan. Rada ngarasa paul ari dikoroyok mah. Naon? Sing bener nyarita teh, Yaya. Nonton ngalobakeun ekol deuleu. Ayo si Yaya sina nyang hareup ka aing yeuh. Hai sugan weureu sia teh ha. Sia teh ngado nangtang nu geus jadi pangeussi kuburan. Bohong deuleu. Bohong sia Jaya. Karun nu memangna teu percayaeun saeutik oge kana caritaan Pajaya teu antap paradengan sebut bae manehna narajang miheulaan. Sedengkeun Lasmana nu keur waktu tadi ngelok di kakolong
barang manehna sidik nu datang tehnya eta si Karun jeung sabaturna. Geus teu mikir deui naon-naon deui, belecet bae manehna lumpat muru jalan leutik anu berasna ka ieu mah tempat pamatuhanana banda. Sadatang-datang pok bae manehanana hariweus-weus yen komplotan si Karun ayeuna daratang deui sarta keur disanghareupan ku Bajaya. Atuh teu talangke da puguh sadicingna teh sai mah burusut bae sarerea kaluar sarta langsung ngabarayak teu sirikna paheula-heula muru kalebah si Karun. Harita teh geus mimiti dukdek patutunggalan jeung Bajaya. Nyapuguh ari gok ari gapuk bae pada manggih layan. Malah Lasmanah oge sakali ieu mah manehna pipilueun padungdung lantaran hatena lain dingeh eabna dumeh nu jadi bapa sakitu geus karuhan tinggal ngaran teh ngadon ditang-tang ku si Karun. Kabeneranana teh meunang layana teh si Randu nu tingkat pangabisana beunang disebautkeun lumayan oge. Lasmanah sorangan memangna lain jore-jore pangartina sahanteuna we ari anak jawara moyan mah turu ngabogaan paguron. Ayeuna dina dekna makalangan teh teu mustahil matak kagalapakan nu jadi lawan. Jaka santang dulur nu memangna tacan sare ti waktu mecenghulna Pajaya kalebah dinya oge. Manehna geus ngagilisi ka tukangeun panto kagareuwahkeun ku sora si ruyuk ngagelik di luhureun suhuna. Atuh barang ngadenge hohoakna si Karun diburuan ngagendak Jaka Santang luncat ka luhur. Tapi lain deui ngaranjubna barang breh teh manehna mireung nu tatandang diburuan teh kayalian si Karun. Ku kituna Jaka Santang teh terus bae ngajejempe di juru imah. Bari hate mah keukeuh teu ngarti naha naon pasoalanana pangna si Karun ngamusuh ka pihakna Payah. Dina dukdekna patutunggalan Jaka Santang tetep ngajejempe maneh. Waktu mireungeuh Lasmanah pipilueun padungdung puguh we hatena lain deui ngalenyapna sok sieun Lasmanah aya dina pihak nu kasoran. Di lain-lain ge kapan Lasmanah teh kudu dijaga dijaring sakumaha ikrar kasanggupan manehna nu geus diebrehkeun ka Payah. Ngagugu nafsu mah geus hayang sebrut bae manehna teh narajang ka si Randu pikeun ngabantu Lasmanah. Orokaya ari ras inget kana kabelaanna si Karun ka manehanana waktu keur katarajang kalempohan teh. Hatena jadi murengked nu antukna manehna jadi bingung teu puguh itu kumaha kieu kumaha keneh. Pajaya nu memangna nafsuna geus kagila-gila lain nafsu pedah jenatna nu jadi lanceuk ditangtang-tangtang ku si Karun. Ieu mah samata-mata nafsuna teh lantaran manehna keur senang-senang digareuwahkeun. Dina dekna ngayonan panarajang si Karun teh patalakuna teh beda ti banteng keuna ku tatu. Kakara sageprakan mah si Karun teh jol-jol kadeseh atuh. Harita teh kadeseh mundur. Hayo sia. Yang harup sedan. Memang sia mah hayang koyor meureunya. Kumaha sia mah jeung kokota ke didungus bangung deuleu. Pajaya ngahaha bari ngacolelat uncat ngabarengan gerakna leungeun katuhu nyamberkeun peureupna dina jurus katilu Cikalong. Pantong apa Jaya? Mau ge sia mah mau ompong deuleu. Si Karun ngahualkeun bari ngagentak manehna ngawangun pasangan serong. Ngabarengan ngangsrodna suku katuhu ka hareup satengah lengkah. Sedengkeun suku kencana ditarik ka gigir sarta peureupna Pajaya nu keur ngahiuk teh ukur digiwarekeun ku curugna. Bareng jeung eta sakilat suku Pajaya dikael nya teu loba pamola deui solonto gedebut bae Pajaya teh ti susut teu beda ti begu anu nyungkur. Nah maung teh kawas begu geuning. Tadi itu atuh ka kebon sampu tuh ari deuk ngadaon susu duduk mah. Si Karun ngahaha bari ngaheulangkeun dampal sukuna deuk najong ka kemplong.
Orok kaya Pajaya ge hojahna mah teu leungit dulur. Sakilat manehna ngaheatkeun dampal sukuna kagigir. Duh. Memuncangan si Karun teh dipapak ku teungeulan dampal leungeun. Aduh. Si Karun ngagero badi ngajerete sarta saterusna ngajaul ka tukang. Sedengkeun Pajaya ngagentak ngagurinjal hudang deui. Karasa sia. Pajaya ayeuna mah nu ngahaha. Jeung serikeun si Karun nu ti babaranting. Naon? Nu karasa teh aya naon? Sampeu atawa cacing heuh. Si Karun kalaka ngaheheh deui. Ranu ngaheureuyan. Kancing sia. Pajaya napasna mah ni ngahegak atuh. Kurang ngapranyu kepanon hurung beungeut ngembang wera. Pangaweruh nafsu anu ngagugudug geus teu bisa dikandalian deui. Rasa dikoal ku budak satepak. Ku kituna seak manehna narajang nyebrutkeun pereupna deuk ngagedrig careham si Karun. Tapi si Karun sakali ieu mah kacida kesitna dulur. Ngakentak manehna ngabalieurkeun beungeutna bari ngasupkeun pereupna meupeuh iga burung. Nyatana guleungeun kencang. Orok kaya Pajaya oge teu eleh kesit. Ngakentak manehna ngagilikeun badanna bari ngaheatkeun pereupna pikeun ninggang cukang irung. Si Karun dikatuncat ka gigir ngagunakeun gerakan jingkrak bari nyabetkeun sukuna di handap pikeun ngababad nyaeta babajegna Pajaya. Ngan kapaksa ngabulasin lantaran Pajaya sakilat ngageserkeun dampal sukuna robah kuda-kuda. Moncong loba cocek ka setan. Yah. Pajaya nyorowok di bari sakilat ngarawe leungeunna deuk newak leungeun si Karun anu nyolodor ka hareup. Maksudna deuk ngapeset dada ku teu nyelantur. Tapi si Karun nu memang geus surti. Kana naon maksudna nu jadi lawan. Rikat manehna luncat bari najongkeun dampal sukuna. Ngabarengan nyaeta gerakan leungeun katuhu nu geus ditilepkeun pikeun nyatok careham Pajaya. Ngan bae Pajaya oge lain deui cingeusna dulur. Manehna rikat ngarempod nyalametkeun carehamna. Sedengkeun teungeulan kepangna geus ngaheak deuk dipake ngabajeg mumuncang. Si Karun rikat narik di dampal sukuna. Sedengkeun leungeunna anu masekon tadi teh sakilat muka sarta langsung ngajebot meupeuh puceul. Panggieung Pajaya bari ngagerung. Ngan teu we langsung ngagedebut mah lantaran kuda-kudana rapet napel kana taneuh. Tapi gerakan si Karun teu kandeg sakilat manehna langsung ngabelesurkeun pereupna bari dibarengan ku tunjelan tuur. Jrak. Pereupna ngahanca gado. Tuurna ngahanca hulu angeun. Saterusna Pajaya ngagerung bari badana terus runtuh ka tukang teu beda ti tangkal cau dituar. Tapi lain ge Pajaya dulur nu geus kaceluk jadu getidinya teh. Salaku guru kadua oge jadi guru kadua sote lain nganu harti dumeh tingkat pangabisana aya di sahanapeun Pajaya. Ngan ieu mah pedah manehna nurut kanu jadi lanceuk. Nu kabeneran ngabogaan paguron. Ku kituna manehna teh teu gana-gana gancang boboleh ngan sapedah ku pantaran si Karun. Harita ge teu panjang mikir deui sret bae manehna mesat bedogna sarta langsung disabetkeun kana bincurangna si Karun kalawan ngagunakeun gerakan bulan sabit. Pegu teh. Beuh ngagunakeun sihungna euy. Si Karun bade ngagentak luncat ka tukang. Pokokna naes tuning matakna mana-mana ngaheabna jadi lawan. Oge teu talangke sret manehna oge mesat bedogna. Atuh Pajaya ngorejat hudang. Mantang ngabamblam sia sedan. Ayeuna kene geus sia teh bakal kojor deuleuh. Pajaya nyorowok. Sakilat gleng manehna luncat. Kolebat bedogna deuk mapas beheung. Kakara ku hiukna oge geus matak paur atuh dulur. Sameran anginna ngahiuk nebak nyaeta beungeut.
Cek ciciren digerakeun ku hiji tanaga nu kacida hebat. Gerakan bedog Pajaya teh kandeg lantaran benang dipapag ku bedog si Karun. Oge tumurapna ka Pajaya lain di ngaranjugna lantaran benturan tanaga bedog lawan teh nimulkeun dampaleungeun manehna teh nu keur nyekel bedog nepikeun ka sing sireumeun. Sarta kurang-kurang mah mata keragrag bedogna teh leuwih-leuwih manehna ngarasa reuasna lantaran karasa kana dadana aya nu ngageduk nu meh-mehan manehna ti jengkang mana horeng peureub kenca si Karun kalawan sakilat ngabelesur nemrag dada. Anu untungna manehna rikat narik suku katuhuna ka tukang brek ngawangun gerakan jogo anjing bari langsung nyamberkeun bedogna. Di handap harita teh bedogna ngahiuk dek dipake ngababa di bincuran. Orok kaya kapaksa nyamos lantaran si Karun rikat ngajaul ka tukang. Hahaha, jajar heula atuh. Ngagunakeun bedog teh. Ya, ulah saperti nu deuk ngagebah ayam ku gantar yeuh. Si Karun. Haha, ngahaja mah panas lawan sangkan amarahna beuki ka udal. Anu dipalar teh supaya leungit temah wadina. Pajaya sakali ieu mah teu nembalan. Tapi ari nafsuna mah geus teu kudu dicaritakeun deui dulur kumaha ngagugudugna. Sakilat bedogna dihembatkeun deuk narok sirah si Karun. Atuh si Karun dikat ngagilek bari panonna ngagiler nuturkeun gerakan bedog lawan nu ngahiuk luhureun sirahna. Sedengkeun bedog manehanana sakilat disodorkeun ka hareup. Satekah pola dek nobros dada. Nyapugu deui atuh. Pajaya ngaranjug lantaran pasti dada manehanana nu bakal katiluk congo bedog. Sedengkeun bedog manehanana mah geus ngeplos. Tapi sanajan kitu manehna saeutik oge teu gugup dulur. Ngagentak maneh narik suku katuhuna ka tukang ngabarengan robahna gerakan bedog anu ngahiuk ka handap pikeun nyalametkeun dada. Hasil oge trang bedog si Karun teh beunang dipapag tengahna pisan goloprak lesot tina panyekelna. Si Karun ayeuna mah nu ngaranjug sarta ngagentak manehna loncat ka tukang pikeun nyalametkeun diri. Orok kaya gerakan suku Pajaya sakilat robah di handap ngangsrod ka hareup bari langsung nyabet babajeng. Dilobakeun di pamolah blak bae si Karun teh nanggarak bengkang. Sia ayeuna mah Karun. Pajaya nya kakak bari ngahembatkeun bedogna tapi ngadadak gerakan bedog Pajaya kandeg lantaran bantrok jeung hiji panghadang nu ngandung tanaga nu lain deui berat. Ret Pajaya teh kanu boga gawe ari bret. Munasabah Pajaya dek ngaranjug oge dulur. Malah leuwih-leuwih lantaran nu ngahadang bedogna teh taya lian ti Jaka Santang. Ngagunakeun si Renyap. Sedengkeun si Karun harita kene oge ngajorelat hudang kop nyokot bedogna nu tadi rag-rag teh ya. Kuliwed manehna ka tukang ngeun Jaka Santang bari pokna. Heh, ini Jaka. Andika. Nun atuh. Panyana teh di tanah saku si Yaya. Ai si Raing teh bener geuning kobotanana si Karun, hah? Pajaya muncereng ka Jaka Santang. Ih, sanes Pak. Kaula mangan sakadar wabuh. Jaka Santang rikat nembal bari hate mah jol ngarasa bingung we. Lantaran geus yakin posisi manehna ayeuna kacida sulit. Mandang mungkir Santang. Geus jelas deuleu anak itu mah sia aya di dieu teh dek gawe demit ti bongona nya. Wah sia moal salah deui jeung kompotanana teh nu maehan ajak aing oge heuh. Pajaya beuki morongos bedogna ayeuna mah geus dipalangkeun hareupeun dadana.
Bari panona gular gilar kasih karun pahur di bongohan. Saneh Pak, bepisan-pisan kaula wau sareng Kang Karun. Jalanan kaula tos ditulungan waktos kalempohan. Manjang monggir dah di podaran si ayeuna mah ku aing. Ya, pajaya kalah Kang Ancak. Aroke Pak Guru. Teteh lah si Santang teh geuning anyaman jahat. Banda ngagorowok bari hati teh manehna kakarapisan ngaragrageun nu jadi lawana nyaeta si Odeng. Pelesat manehna nyampeur ka Jaka Santang bari set mesak bedogna sarta langsung disabetkeun. Oro kaya si Karun teu cicingeun sakilat manehna luncat bari ngahadangkeun bedogna. Treng! Dua bedog diadu. Kulawit bedog si Karun teh deuk ngapeset dada. Oro kaya banda oge lain jajaka atah warah atuh. Goreng-goreng oge murid kahijina payah ya anu cukup nampak pangamgemleng nanti nu jadi buruna. Dina urusan wajah tarekah pikeun nyelametkeun diri teh teu kurang-kurang. Harita oge rikat manehna ngagilekeun badana nyerong ka gigit bari nyabetkeun bedogna dipake natis. Bareng jeung eta corelat manehna luncat ngabarengan gerakan bedogna deuk nyamber beheung. Sedangkan suku katuhuna nyamer dihandap deuk dipake ngahanca bincurang. Tapi si Karun oge ngaran-ngaran muridna pajenara atuh. Sakilat manehna narik suku katuhuna ka tukang robah kuda-kuda nu ngajadikeun badanna jadinya ngikir. Lep manehna dongkong ngabarengan gerakan bedogna dihandap deuk ngabaje gebiti suku banda. Anu memangna keur harita teh keur ngahelang. Tapi nu beunang mah kalaka bedog manehanana dihanca ku bedogna banda lantaran sakilat banda narik di sukuna bari dibarengan ku gerakan bedogna ka handap. Sedengkeun pereup kencana saeutik oge ku si Karun teh teu pisan katiten. Nu antukna gejrot bae ngahanca palipisanana. Aduh, anjing sia. Si Karun nyorowok bari nyodokeun bedogna ka hareup. Tapi banda ngagentak luncat ka gigir bari nojoskeun bedog kana lebah kekemplong kawan. Oro kaya gerakan si Karun kacida kesitna manehna ngagilirkeun badanna ngabarengan gerakan bedogna sajalan jeung gerakanna badanna. Tenang! Gerakan bedog banda beunang digagalkeun teu kalis ngan sametinya bedog si Karun terus nyuruntul deuk nobros dada. Sedengkeun bedog banda harita teh keur ngoleweng. Tanang meleweng ka gigir. Tapi sanajan kitu manehna masih keneh bisa nyalametkeun dirina nu ku jalannya eta rikat jingkrak ka belah katuhu. Hiuk bedogna disabetkeun deuk narok sirah. Si Karun ngagentak ngabalieurekeun beungeutna. Ngan ngabarengan nyaeta gerakna leungeun kenca dipake ngetig pigelang leungeun banda nu keur nyekel bedog. Hadeh. Banda ngagero bari kontan clik bedogna lesot tina panyekelna. Hiuk ayeuna mah bedog si Karun deuk nyamer tak-takna banda. Tapi banda sanajan bari kekerepengan rikat manehna ngageser robah kuda-kuda kolebat ceres. Bedog si Karun teh jadi ngahanca tanu. Gilek banda malik sarta bari langsung ngaheatkeun dampal sukuna ngahanca pigelang leungeun si Karun. Aduh, jadah sia. Si Karun ayeuna mah nu ngagero sarta bedogna mecleng. Dulur barani di sejen pihak nyaeta Lasmana nu keur patutunggalan jeung si Randu. Tetela dina deukna ngebrekeun pangabisa teh lain di matak musingkeunana atuh kanu jadi lawan. Diukur ku tanaga Lasmana teh jauhna keur tingaleunana. Sapedasna oge atuh tanaga awewe. Moal bisa nandingan tanaga lalaki. Tapi lamun seugdi titenan tingkat pangabisana tetela si Randu teh aya di sahanapeunana. Katambah-tambah di dina cung cacing cetna teh Lasmana kacidalingasna suat sieut teu beda ti manu kapinis dina sakali ngajorelat kudu bae bebeunangan. Alah, mantang babalicetan sia iblis awewe. Si Randu ngagorowok bari ambekanana ngahegak renghap ranjut nyenen kemis. Ngarasa pusing ku polahna nu jadi lawan anu harita mentas ngadagor kana careham.
Tapi ari dek dibales ti Tarajang teh meuni sakilatna keur ngejatna teh kitu oge bari jeung nejeh deui kana kakemplong. Hudang sadeu ulah kalah kanga coblak ganeng. Tas manah nambalang bari panona cungas cinges gular giler hirup naker. Sakapeung mancokan nu jadi lawang. Giler deui kasih karun nu harita keur patutunggalan jeung banda. Ret deui kajaka santang nu keur unur-unuran. Tempo-tempo luluncatan lantaran terus di Tarajang ku Pajaya. Ya najis deh sor anggur mah aing gerak Tarajang deh ya. Si Ranu bari kuda-kudana pancu sarta pasanganna purek hareupeun dada. Jelas manehna teh deuk ngayakeun gerakan mancing maung di jero guha supaya lawana bisa leuwih deukeut. Malar bari-bari newak babaring tangga kesek di ayonan ku ngadu kekuatan tanaga mah pasti lawana teh moal nyangga pulia deui. Dulur baraningan petana si Ranu kitu Teh memang nakulas manah geus kaju dia tuh. Tapi teu jadi pikiran ieu hatena giligen lawana teh deuk dicoba-coba di Tarajang. Ngan rada paurna teh dumeh manehna teu sosorena. Sedangkeun jadi lawan mah nyolegreng nyorengen bedog. Ngan hadena tacan kene digunakeun. Rada heraeun meureun dumeh nyangareupan lawan awewe tur lemor. Ngagunakeun pakarang. Tos aya badu bangplak dulur. Raosnya ku kituna dur hapunten pisan. Cag ieu carita si Buntung jeung Jaka Santang urang tunda heula. Kalayan ditutup wae. Wabillahi taufiq wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.